Wilujeng enjing murangkalih kumaha damang dinten ieu? Hatur nuhun upami damang mah. Dinten ieu ibu bade ngawulang pangajaran basa Sunda unit 3 ngeunaan ngalakukeun kagiatan sapopoe. Dalam bahasa Indonesia artinya melakukan kegiatan sehari-hari. Siap mendengarkan? Mangga dangukeun. Kagiatan sadidinten anu dilakukeun tiap enjing nyaeta hudang isuk-isuk. Dalam bahasa Indonesia disebut bangun pagi. Saha murangkalih anu sok hudang isuk-isuk? Sae. Kunaon kedah hudang isuk-isuk? Nah, sapertos Siti pada saat jam berbunyi pukul 6, Siti cepat-cepat bangun. Dengan bangun pagi, nanti badan akan menjadi sehat, lakukan olahraga, dan dengan bangun pagi, upami murangkali bade ka sakola, henteu telat. Tidak terlambat datang ke sekolah. Anak-anak bangun sendiri atau dibangunkan? Nah, mulai saat ini murangkalih kedah hudang isuk-isuk nyalira. Teu kenging digugahkeun ku sepuh, ku mama atanapi ku bapa. Kagiatan salajengna nyaeta sapertos udin. Udin upami parantos gugah atau bangun tidur, Udin tidak lupa selalu berdoa. Mengapa harus berdoa? Karena itu ungkapan syukur kepada Tuhan. Urang kedah ngadoa kumargi Gusti parantos masihan kasehatan, kasalametan, sehingga kita bisa bangun pagi-pagi dan bisa tidur dengan nyenyak. Siapa yang suka melakukannya? Bade bobo ngadoa, saparantosna bobo oge ngadoa. Nah, sapertos Udin, sae henteu murangkalih sae pisan. Nah, salajengna kagiatan sadidinten nu kedah dilakukeun nyaeta ngarapihkeun kasur. Kunaon kasur kedah diberapihkeun? Ngarapihkeun kasur sama dengan membereskan tempat tidur. 1. Kasur menjadi bersih. 2. Kamar menjadi rapih. Nah, seperti dalam gambar. Ya, Siti juga rajin membereskan tempat tidur, melipat selimut, sehingga kamarnya selalu bersih. Murangkali osok ngarapikeun kasur? Sae. Eta oge kagiatan nu kedah dilakukeun sadidinten. Salajengna naon? Salajengna saparantosna ngarapikeun kasur, Udin oge teu hilap mandi. Kunaon kedah mandi? Sabaraha kali murangkalih mandi sadinten? Sadinten mandi 2 kali. Enjing sareng sonten. Nah, mandi kedah ngangge sabun mandi. Supados naon? Supados badan kita bersih, jauh dari kuman penyakit, dan tidak gatal-gatal. Kedah ngangge naon? Sabun mandi. Nah, sapantos disabun ngangge diguyur ngangge cai anu bersih. Sapertos Udin. Tangke sapertosna mandi dilap ngangge anduk. Teras engke gentos acuk anu bersih anu rapi. Nah, murangkali upami enjing-enjing enggal digentos acuk ngangge seragam.
sapertos murangkalih dilakukan sadi dinten. Angge seragam pirengkeun naon anu kedah ditugaskeun ku ibu sareng bapak guru. Nah, salajengna saparantos ganti acuk. Nah, Siti siap-siap. Sudah memakai baju bersih, rapi. Siti siap-siap melakukan sarapan. Dalam bahasa Sunda disebut sasarap. Murangkalih suka sarapan. Mengapa kita harus sarapan? Supaya badan kita sehat, jauh dari penyakit. Nah, sehingga kita bisa berpikir jernih untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah. Naon bae nu kedah dituang? Bisa roti, bisa tahu, nasi, telur, dan jangan lupa tekenging hilap, minum susu, sama air putih. Jangan setiap hari pagi-pagi Indomie terus. Itu akan membuat tubuh kita tidak sehat. Nah, eta kagiatan-kagiatan anu kedah dilakukan sadi dinten. Murangkalih kedah ngalakukeun di bumi nya. Tekeng hilap tugas murangkalih nyaeta belajar, diajar. Laksanakeun, kerjakeun tugas-tugas anu dipasihan ku ibu bapa guru kalayan sae supados kenging peunteun anu sae. Nah, saparantosna ngalakukeun tugas-tugas murangkalih ngabantos ibu sareng bapak, membantu ibu bapak di rumah supaya mereka senang. Ya, siap, banyak sekali tugas-tugas sehari-hari yang harus dilakukan di rumah. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh anu kedah dilaksanakan di bumi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Hatur nuhun murangkalih. Salam sehat.